ngalanjutkeun kisah tentang Kangjeng Nabi Ibrahim nu ieu teh sabenerna mah nganasehatan Kangjeng dalam dakwah Kangjeng terhadap kaum-kaum Mekah, khususnya umumnya kepada seluruh kufar. Loba nu nentang jeung loba nu teu percaya kana karasulan Kangjeng, nauhidkeun ka Gusti Allah. Ku Gusti Allah diredam hate Kangjeng ulah bendu ulah marah. Lain kakarak kuari Muhammad kitu teh. Tuh umat nu baheula ge karitu ketika kaula nurunkeun para rasul di antara nu kukula diturunkeun ke alam dunia keturunan nu nembus ka anjeun ialah Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Kangjeng Nabi Ibrahim teh kakarak sekup leutik harita teh di keluarga jeung di kampung hungkul nyana nyaritakeun torojol bintang dilojokeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim, torojol bulan panggil kaumna di kampung anjeunna dilojokeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim, torojol ponon poe dipangerankeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Maksud nama ngajejeleh ka kaumna nu mangeranan terhadap bintang. Akhirna kaum tersebut teh nyahoun bahwa Kangjeng Nabi Ibrahim teh ternyata teu sapagodos jeung keluarga jeung urang lemburna bahwa Kangjeng Nabi Ibrahim mah horenganan pangerana khusus nu teu kadeuleu. Jadilah mulai kuari habar-habar teh woi Azar boga anak ngaran Ibrahim nyana mantes jaritakeun ka urang lemburna ternyata horeng pangeran nyana mah lain nu disembah ku urang, nyana mah teu percayaeun ka raja urang Namrud pangeran, padahal bapak Namrud bapak pangerannya pangeran urang dihina ku Ibrahim bejakeun nyana ka pangeran. Mulai ngaran-ngaran obrolan mati sungut ka sungut, mulai kuari mah berita mati mimiti sajengkal jadi sadepa kuari teh jadi sameter, kuari mah geus puluhan meter geus kabeja ka unggal kota kakoncara ka mana-mana. Kangjeng Nabi Ibrahim teh hirup di tengah-tengah keluarga orang istana nu ngaran Azar, ternyata horeng Ibrahim nama henteu nuturkeun bapana. Kuari Kangjeng Nabi Ibrahim mangahaja nyana teh nganasehatan bapana jeung keluargana oge, kaum sekitarna ngajakan pangeran anu begitu ditanya ku kaumna ai anjeun teh pangeranna saha Ibrahim, nyana ngajawab pangeran kaula mah allazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal mentak dibaca ku urang kuari. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wassalati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa allazi fataras naun kata Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal hanifan wa ma ana minal. Ieu tah pertama Kangjeng Nabi Ibrahim nyentuskeun bahasa eta. Masya Allah. Tidinya kabeh kaum-kaum teani tah ka Azar nu jadi papana Azar atuh ulah ngajadikeun riweuh ieu di kampung urang. Ulah ngajadikeun ekses-ekses anu henteu bagus lantaran ieu teh memancing kana huru-hara. Sementara urang geus sepakat pangeran teh adalah Namrud.
anu bisa mehan jeung ngahirupan teh Namrud. Kadang-kadang jelema dipanggil ku nyana, begitu dipanggil teu akur jeung nyana dipaehan tuh Namrud da bisa mehan. Aja dipanggil deui lantaran dihampura ku Namrud pan teu dipaehan dihirupan. Tah pangeran anu kos kitu. Nu sok beres sumbangan ka urang. Nu di mana-mana endek pilkada sok disararumbang pilgub, sok disararumbang sakedeung deui bakal aya pilpres. Ieu bakal nyumbang ka kiai-kiai. Komo ka pamarentah nu sejen mah bawahan-bawahan. Tah eta pangeran mah nu kos kitu. Siga rade siaga gilek ka pangerankeun bahaya. Ya eta teh cek ahli tasawuf geus mangerankeun teh kanu kitu teh cek ahli tasawuf mah. Insyaallah asal masih wallah pangeran. Coba Azhar didesak Ki Azhar ku kaumna supaya manggil nu jadi anakna ngaran Ibrahim ulah diantepkeun bae lantaran memancing situasi. Otomatis Kangjeng Nabi Ibrahim manggil Ibrahim, Kangjeng Azhar manggil Ibrahim, dia ceng aya naon abah? Aceng anak saha? Sok kajupu yang abah mah. Nanyakeun anak saha? Kos teu ngarasa nonoker bae. Ih lain kitu Ibrahim, ai maneh teh kumaha. Serius abah mah ieu nanya, hidup teh anak saha Ibrahim? Anak abah. Ma anjeun saha? Umi abdi masla. Status abah teh naon? Digawe di kerajaan abah mah. Aktivitas di imah mah nyeunan pangeran. Panyaho, sep deudeuh, anaki. Pinter. Sumuhun bah. Ku abah dek dibere tugas hidup teh ayeuna. Tugas naon bah? Nurut bakalna ka abah. Atuh abdi mah sakadar putra bah. Bada dihideung diputih kiai anak mah atuh pasti bae nurut ka abah. Satungtung parentahna ieu akur jeung nu di luhur. Bentang. Lain kitu bah nu boga bentang. Bulan. Nu ngadamel bulan bah. Panon poe. Nu ngadamel panon poe bah. Pangeran Namrud. Nu nyieun Namrud bah. Sia. Ngajawab teh dipagahan ku abah ge nereleng bae sia. Nang sasia magahan kos gitu. Nang nu nyieun abah bah. Sia. Cabok deui ku bapana. Nurut mal ka abah. Nurut bah. Sapira abdi atuh. Naon bah tugas abdi? Sesuai jeung pagawean abah nyeunan patung ieu teh lambang pangeran. Lambang bintang, lambang bulan, lambang panon poe, lambang berbagai pangeran-pangeran. Nah, ieu teh pan sok didagangkeun ku abah ka kota, maka anjeun Ibrahim sebagai anak abah tersayang, wayahna ieu patung-patung panggul ku anjeun, jual ku sia. Mun abdi teh daek bah. Cabok siapa? Bah, masa pangeran dipanggul? Kuruna ge atuh kula dipanggul pangeran. Ulah lah bohong sia. Aing asal ngomong jeung sia puyeng. Boga naon si sia Ibrahim? Pan sia anak aing tapi kok ngelehkeun aing ngomong. Ayo sia, daek teu daek, kudu daek. Ai kos kitu kudu nama daek atuh abdi ge bah. Mun teh mah bisa musyawarah abdi embung. Abah teu naon abdi embung sebab maknya pangeran dipanggul.
lamun urang boga pikiran nu sampurna, urang nu kudu dirizkian, urang nu kudu diurus, urang nu kudu dipanggul ku pangeran, lain urang mamanggul pangeran. Loba manusia. Bawa tah ieu pangeran nu leutik nu rada gede jeung nu gede bawa sok ku sia ka ditu jual abah nungguan di dieu. Maksud Ki Azhar mah supaya kadeuleu anakna nu ngaran Ibrahim teh orenganan jah teu berbeda jeung bapa, supaya orang pasar teh nyahoeun lantaran ieu kabar teh geus menjalar anu luar biasa, bahkan Pangeran Namrud ge geus nyahoeun anak Azhar teh kitu patut kalakuanana. Tinggal nungguan dipanggil hungkul ku Pangeran Namrud ya bakal dimukumahakeun di si budak. Jadi bapana nu ngaran Azhar mah nitah ngajualan pangeran ka toko ka pasar sote ieu mah deuk nyalametkeun anak, maksudna mah beusi dipanggil ku raja pasti dibunuh. Sedengkeun aya budakna ieu teu ngahiding. Bangona teh aya mah deuk dibunuh deuk henteu. Ih, bapak-bapak nyana-nyana kaum-kaum nyana-nyana. Wah, geus luar biasa ku ari teh. Sorotan terhadap keluarga Azhar, sedangkan Azhar adalah keluarga salah satu anu diangkat ku kerajaan Namrud. Tetap ya Azhar mipindingan bae. Jual pangeran, panggul. Panggul ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Nu gede di dieu, nu rada leutik di kenca, nu leutik di ais. Panggul ku Ibrahim. Woi, cak Kangjeng Nabi Ibrahim. Saha nu rek beuri pangeran ieu? Kabeh kan nempo. Wah, mantap. Cak kaum-kaumna aya nu ngiringkeun. Ayo jual terus. Woi, cak Kangjeng Nabi Ibrahim. Sahaya nunduk beli pangeran ieu. Wah, daratan. Ke di pasar, kurang loba ieu mah jelema cek Ibrahim. Datanglah nyana ka pasar ka kota gede ditongton ku jelema loba lantaran suara Kangjeng Nabi Ibrahim teges ka mana-mana. Berbeda paham, berbeda akidah jeung nu jadi bapana, sementara ku ari ieu Ibrahim teh ngajualan pangeran pan hebat eta teh kadengena ku masyarakat teh akhirna ditongton. Geus loba jelema di pasar teh kakarak diacungkeun. Saudara-saudara sekalian, MZ pindah ya. Perlu diketahui bahwa saya ini adalah bernama Ibrahim, putra daripada Azhar. Saat ini saya membawa Tuhan untuk dijual. Wah, keplok kabehan. Oh. Bagus Ibrahim. Wah, geus kabeh bunga. Nah, sabar aya hargana cekaom teh. Yeay. Degekeun heula. Kula teh dek ngajual pangeran, dek ditawarkeun hargana pasti mahal lantaran pangeran makan pangeran. Masa pangeran kudu dibeli ku harga murah? Teu etis atuh pangeran dibeli ku harga murah mah, tapi lain masalah hargana. Ya, makna daripada pangeran ku kula dek dibejakeun. Memantau Ki Azhar ti kajauhan, bener tah henteu budak dagang. Beres tante ieu budak dagang da ieu. Ulah bae nyeun kacau asana ieu. Nyana ge geus empot-empotan bae. Nyawa si empot-empotan teu. Empot-empotan Ki Azhar, beres moal ieu, beres mah asana ieu mah kabejakeun ka istana ieu. Wah, di kota gede, di kota Baghdad nyana teh. Wah, langsung ribuan jelema hadir lantaran Ibrahim teh teu sambarangan. Wabar geus ka mana-mana. Kumaha ta dagangna? Terakhir ucapan Ibrahim kieu. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim makna pangeran anu perlu diketahui. Yo. Mayastari saha anu siap beli. Maya turu wala tanpa. Pangeran nu teu ngamadaratkeun jeung henteu ngamangpaatkeun. Ieu bentukna. Tuh, Caki Azhar bener bah. Si budak diacung-acung ku Kangjeng Nabi Ibrahim.
mayastari saha nu dak beli mayastari mayatur wala yanfang bentukna model kos kieu teu ngamadaratkeun teu ngamangpaatkeun silakeun beli tapi jang suluh bae wah Jaki Azhar teu beres si anak kieu teu beres si anak kadua kalinya na mayastari mayadur wala yanfang salu berani meuli benda nu geus diukir ku bapa kula ngaran Azhar teu ngamadaratkeun teu ngamangpaatkeun yaud bentukna jelema bubar kabeh Ibrahim blow Ibrahim Majnun Ibrahim edan pangeran disebut mayadur walayan pang teu beres sama Ibrahim tah tinggal Azhar datang gadinya him naon bah tenang bae siapan titah jualan ku abah aya nu meuli ku kula ditawarkeun ternyata teu daekeun bareuli atuh sia masalah ngomong jing atuh lah kitu jing atuh sia kitu mah jing atuh malah daekeun jing sia mah jungjang jing bae nu rapi atuh ai dagang teh pan ai dagang mah nu jore di bagus-bagus nu bengkok di lempeng-lempeng eta ngaranna dagang aya mah sia mah atuh nyacan ka pangeran saha nu daekeun meuli dek dibawa ka mana kieu kedua ieu panjelema geus ararindit kabeh dek dibawa ka kali dek dinaonkeun deulekeun ku abah panggul deui ku Kangjeng Nabi Ibrahim dah pangeran sia goeng dijual ti isuk datang ka lohor nu meuli dia sia mama yadur wala yanfa'u dah goeng dipanggul dibawa ka kali ditongtong deui ku masyarakat Jaki Azhar nuturkeun di dinya wah ieu jeung bapa coba ieu hayang nyaho coba yo masyarakat brang deui neuleuh di Irak teh aya sungai Tigris terkenal nu kokocoranana kokocoran ti jannah surga dua bangawan hiji bangawan Nil nembus ka Mesir dua Tigris Irak kula kamari lewat dinya sungai Tigris aya deui Efrat di ditu nya nama ayana di kitu naon kitu ngaranna jelema hideung teh ke Afrika tilu dibawa ku jana dipanggul ke sungai Tigris wah dek dikumahakeun pasti cek bapana dek dipandian kejen kukumaha ge meureun nyana dek tobat meureun wah kaum marilu kabeh hidup Ibrahim rame leuwih rame tibatan hidup Golkar rame luar biasa didelekeun ku kabehan datangnya langsung turun ke handap ditongton ku kabehan di luhur coba Jaki Azhar dek dikumahakeun ku nya meureun dipandian meureun abeh bersih abeh bagus begitu datang kadinya langsung kunyana ditepakan bangetna cuge wa daraba fihi ra'saha huluna kunyana dikitu-kitu pangeran Aisyah kunaon di pangeranan goblok tolol blon teh cek Azhar teh jadi kos kitu anak aing jelema di luhur Zar urus anak udah datang ka habar ka ditu ka pangeran Namrud bahaya wa qala laha cek Kangjeng Nabi Ibrahim ka patung-patung bari disungsebkeun kunyana ka cai dikitukeun Bruce Israel hok patung ngium sia
Wah, cakau mah bener edan. Banyak patung teh nginum. Nginum di kitu-kitu huluna ka handap. Israbi. Nginum, nginum. Nginum. Cak nu di lur euy, atuh mah nya patung tita nginum atuh moal daekeun. Atuh teh daekeun nginum bae di pangeranan blaon sia. Eureun cak hazar teh ribut ya urusannya. Ribut ya urusan pangeran ya. Disungsepkeun deui nyongana. Nginum, israbi. Inum, ayo. Cak azar bubar. Bubar, anak teu normal ya anak. Istihzaan biqaumihi hatta fasafihim istihza'uhu. Ngaguguyonkeun Kangjeng Nabi Ibrahim terhadap kaumna lantaran diiring-iring Kangjeng Nabi Ibrahim teh sugan tea patung tea nu di pangeranan ku kaum tersebut dibawa ka sungai Tigris teh rek dipandian diminyakan dimumule horenganan dibebes-bebeskeun dia nginum sia pangeran Aibra kaum lah ngomong deh, wanya, boy, patung kita nginum, atau sia itu bisa nginum baik di pangeranan, belum sia kaum, tol sia kaum. Iyalah ngahina kena Kangjeng Nabi Ibrahim terhadap kaum lah nu nyembah ka patung nah, dibebas-bebaskeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim teh, di ome huluna, di kitu-kitu, set siapa tuh batu. Wah hatta fasa hingga sanagara Irak nyahueun kabeh kuari. Mun kamari hanya kalangan keluarga, kamari ieu hanya kalangan tetangga, kamari ieu hanya kalangan desa, kuari mah pasa istihza'uhu. Geus kacelun ka aun-aun ka koncara ka mana-mana ka beja ka unggal nagara. Bahwa Ibrahim teh istihza terhadap pangeran buatan bapana. Masyhur geus mun kuari mah meureunanan dipuat di berbagai media. Di Pos Kota aya. Di Merdeka aya, di Kompas aya, di Satelit Tangerang aya. Beritana dihandap bahwa Ibrahim telah menganiaya Tuhan kita. Ibrahim telah memalukan dan mengolok-olokkan Tuhan kita. Wah, judulnya model kos kitu tah. Di luhureun eta aya gambar pemuda anu dihideungan matana. Di dinya aya bacaanana. Anak muda yang menggagahi nenek-nenek umur 80 tahun. Ternyata dia ketagihan. Tolol Pos Kota mah belum teh. Berita dihandapeun eta mah malah mah nu geus biasa teh aya. Rumah sakit besar kebakaran. Ternyata dokter 5 terbakar hangus. 10 mayat melarikan diri. Mantap biasa. Pos Kota belon, Pos Kota. Berita Pos Kota kos gitu. Mendak makin loba maca Pos Kota bodos ya. Ajan kuku mah beritana kos karitu malulu. Gaya Ibrahim tertera. Wah, diberitakan di berbagai media kuari moai SMS bagus karuhan. Ibrahim mengolok-olokkan Tuhan. Ibrahim menghina Tuhan. Wah, geus macam-macam berita luar biasa. Masa luar biasa. Mulailah kuari negara nyin tindakan lantaran berbagai kalangan organisasi dihandap ataupun berbagai tokoh geus mulai datang laporanana ke pemerintah, baik laporan ke kecamatan maupun laporan ke polsek. Geus datang kuari Kapolres, geus datang kuari ka bupati, otomatis Ibrahim harap dipanggil. Tidak bisa dibiarkan anak tersebut, jangan sampai nanti dia dieksekusi.
naon cenah kiai eksekusi aing ge teh nyaho bahasa batur teh mah pokona mah geus kos kitu bae nurutan batur aing ge panggil Ibrahim. Polisi memanggil Ibrahim, Anda bernama Ibrahim? Betul. Anda akan ditangkap. Dibawa kemana saya? Sidang. Tentang apa? Tentang penganiayaan Tuhan. Siapa yang menganiaya Tuhan? Nanti di sana ngomongnya. Penting kamu ini ditangkap. Kasusnya dulu biar jelas dong. Mana surat perintahnya? Waduh. Ini surat perintah. Apa coba? Masalah apa coba saya mau ditangkap di sana? Coba tertera di situ, bacakan. Saya sebagai petugas untuk menangkap yang bernama Ibrahim yang berkasus tentang penganiayaan Tuhan. Siapa yang menganiaya Tuhan? Tuhan saya mah disembah oleh saya. Saya selalu mengingat Tuhan per detik dan per menit, tidak pernah menganiaya Tuhan. Katanya kamu mengusruk-usrukin Tuhan. Wah, Ibrahim kewalahan. Nah, ini berita yang datang ke pengadilan seperti itu. Maka kami sebagai alat negara, sebagai tugas negara untuk menangkap Anda. Betul kamu? Enggak, kemarin ini, berapa hari yang lalu, saya menerima berita dan menerima laporan-laporan dari berbagai organisasi dan tokoh bahwa Anda telah mengusruk-ngusrukan Tuhan. Seri Kanjeng Nabi Ibrahim. Apa itu ngusruk? Ya kalau itu kasusnya ya memang benar, tapi kan itu bukan Tuhan. Itu Tuhan, itu hantu. Kamu tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan, lambang Tuhan yang dibuat oleh bapak kamu, terbuat dari kayu, batu dan lain sebagainya. Nah, sudah nanti disidangkan. Berangkatlah Kanjeng Nabi Ibrahim dibawa ke pengadilan sidang. Saya berhadapan dengan siapa cek Kanjeng Nabi Ibrahim? Saya diadili dengan seluruh tokoh Irak dari kalangan apa? Seluruh lapisan, selain daripada lapisan istana, mulai dari soal-soal pemerintah, soal-soal masyarakat, perekonomian, perpolitikan, tidak setuju, dan perbudayaan. Sini sekarang sudah hadir, tidak menyetujui tentang pengolok-olokan kamu terhadap Tuhan-Tuhan yang disembah oleh bangsa-bangsa Irak. Oke. Kalau itu masalahnya, saya siap untuk adu argumentasi. Siapkan seluruh lapisan masyarakat dan seluruh tokoh masyarakat, seluruh budayawan, politikus dan berbagai tokoh di Irak untuk adu argumentasi dengan saya. Kalau saya didakwa telah menganiaya Tuhan, saya tidak setuju. Justru saya penyembah Tuhan yang paling jujur dan adil. Kalau Anda menyangka Tuhan itu adalah yang saya olok-olokkan, keliru Anda. Silakan tokoh mana berhadapan dengan saya. Wah, kakarak digetak itu doang ge. Cak tokoh sia bae. Cak nu saurang sia bae. Tabe arembung. Ayo hadapi ku sia anu ngajukeun. Sia nu ngajukeun kabeh sararieu. Ieu mah kudu azar kan kudu turun. Azar anak anjeun geus aya di pengadilan untuk adu argumentasi kekuatan tentang pengolok-olokan Tuhan. Dengan demikian kami sebagai warga negara Irak, walaupun Anda itu adalah orang istana, tetapi jangan mengatasnamakan istana supaya aman di istana mah heulanan. Nah ieu mah anjeun teh sebagai tokoh masyarakat baik
mewakili kami adu argumentasi. Cak ajar teh aing mah bapana teu etis pada sieun. Cak ajar aing ge sieun buku ka anak aing. Sia bahaye diberes sararieun ka bege. Sieun tetep hese pan sieun mah. Kulantaran Kangjeng Nabi Ibrahim geus aya, mana ieu musuh? Mana musuh dengan Kangjeng Nabi Ibrahim kakarak umur 17 naik ke 18. Ayo babarengan atuh kabehan. Cak ajar teh kan aing mah di tukang bae. Aing memantau geus, sapira anak aing besi aya kumaha-kumaha ke aing ngamankeun teh mah. Adalah aing geus sieun. Budak ngomong aku pinter-pinter. Waduh. Tokoh-tokoh geus ngajejer di pengadilan. Pengiring-pengiring masyarakat hampir sakota Baghdad ngahadiran kabeh. Lantaran ieu mah lain lalagaan, berita tentang penganiayaan tuaan pan ieu mah. Wah, berita nu pohara jasa. Akhirnya Kangjeng Nabi Ibrahim sorangan lawan sanagara. Ieu tahap awal. Saheula cek Kangjeng Nabi Ibrahim anu hendak berbicara. Jaksa, silahkan perintahkan. Anjeunna Ibrahim coba berbicara tentang penganiayaan. Salah jaksa. Seharusnya coba apa yang dikasuskan, apa yang diajukan, kebenaran untuk bahwa saya itu adalah sebagai penganiaya. Dipersilakan dulu kepada musuh saya. Jaksa bodoh. Jaksa tepan jadi kaing atuh. Ganti. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim, jaksana ganti ulah ieu mal beres ya kajian kuku mah ge. Eta jaksa langsung digetak. Ganti. Bodoh. Leket teh. Cak anu saja wah asana nasib urang ge kos kitu. Ieu mah geus bae mah ngaleket teh sorangan, jaksa dibawa ka tukang. Tuh nu daekeun ganti. Mana jaksa penggantinya? Sia bae teh, sia bae. Wakilna mana? Geus sia bae, sia bae. Kabeh sararieun. Cepat, cek Kangjeng Nabi Ibrahim. Aya. Tek. Silakan. Tanya. Cek jaksa sekarang mau begini permasalahannya supaya Bapak Ibrahim bertanya kepada tokoh masyarakat tentang apa yang akan diajukan. Silakan. Oh, kalau begitu saya siap. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim, wahai tokoh-tokoh Baghdad, saya mau bertanya tentang penuhanan para tokoh, para masyarakat. Manusia seluruhnya menuhankan arca, menuhankan patung. Sementara patung-patung ini adalah dibuat dari kayu dan batu. Tidak etis kalau disembah. Saya mau mendengarkan, ingin mendengarkan. Coba penjelasannya tentang keberadaan Tuhan tersebut. Dari mana mulanya? Jawab. Cek seorang teh. Siapa? Jawab atuh kos kitu. Siapa? Aing mah asa ngadengna ge ciun ya. Aya tah saurang kari. Begini Ibrahim. Inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala asarihim hum ala asarihim muqtadun. Lain jelema bodoh. Urang Irak teh mantak nya nama atuh musuh nage bus. Lain letik-letik bus. Dilawan ku urang Irak. Wahai Ibrahim, kami menyembah Tuhan itu tidak sembarangan. Menuhankan kepada patung itu tidak sembarangan. Ini adalah merupakan suatu turunan dari nenek moyang kami. Inna wajadna, kami menemukan aba anak bapak kami, engkong kami, nenek kami, kakek kami, uyut kami, bawa kami, udag-udag siur-siur kami.
Semua dari dulu adalah menyembah patung-patung. Inna wajadna aba'ana, kami ini menemukan Tuhan dari bapak, dari kakek. Bapak-bapak moyang kami teh nyembah ka dia. Ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun, kami mah hanya mengikuti. Itulah dalil kami. Yang kedua, cek Kanjeng Nabi Ibrahim. Yang kedua adalah tentang Tuhan dianiaya. Awas kamu Ibrahim, sudah bukan berita-berita sembarangan. Ketika Tuhan dilecehkan, Tuhan dianiaya, Tuhan dihina, berita-berita tentang musibah terhadap kaum ini sering terjadi. Dengan demikian kamu sebagai penganiaya Tuhan yang telah jelas bahwa kamu mengolok-olokkan Tuhan, datang berita kepada kami bahwa kamu menyuruh minum terhadap Tuhan di sungai Tigris. Ini kan tidak etis. Nah, kami bebas dari mara bahaya Tuhan kami. Kami memohon supaya Tuhan itu menganiaya khusus kepada kamu Ibrahim. Itulah dakwaan kami terhadap kamu sebagai terdakwa, wahai Ibrahim. Lagi sekali Nabi Ibrahim, belum seberapa itu. Numantak dicaritakeun wahajahu qaumuhum, ngabantah ka Kangjeng Nabi Ibrahim seluruh lapisan masyarakat. Jadalu ngemujadalahan ka Kangjeng Nabi Ibrahim teh idinihi dina masalah agama Kangjeng Nabi Ibrahim anu nyembahna ka pangeran alladzi khalaqas samawati wal ard, anu berlawanan jeung kaayaan agama masyarakat di Baghdad saat eta. Nu masyarakat di Baghdad mah nyembahna ka patung kebelah dituna ka Raja Namrud. Akhirna adu argumentasi hajahu qaumuhu, di samping Kangjeng Nabi Ibrahim disalah-salahkeun ku kaumna. Wahadaduhu jeung disingsieunnan bil asnabi ku pangeran-pangeran antusi bahu bisuin intarokaha. Namun Kangjeng Nabi Ibrahim ninggalkeun pangeran teu nyembah ka pangeran, bahkan ngahinakeun, bahkan nganiaya ka pangeran, bakal dikenaan ku siksa. Kumaha ta Kangjeng Nabi Ibrahim? Qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan wala akhafu ma tusyrikun bih illa yasha rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadhakkarun. Cek Kanjeng Nabi Ibrahim, wahai para kaum-kaum atuhajuni, apakah anjeun ngabantah nganiaya ka kaula, ngamusuhan ka kaula gara-gara soal nauhidkeun ka Gusti Allah anu sabenerna Gusti Allah teh pangeran, kula pangeran anjeun kabehan anu ngadamel langit bumi katut eusina. Kajenteng kukumaha ge tetep pangeran mah adalah Gusti Allah wa qad hadaan, nyata Allah geus tuduhkeun ka kaula. Berat gambaran Kangjeng Nabi Ibrahim ketika dibukakeun 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi. Nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard, kadeuleu ku Kangjeng Nabi Ibrahim langit lapisan kahiji, kadua, katilu, katujuh jeung Sidratil Muntaha aras kabeh, berikut malaikat-malaikat anu keur nongton neuleuh paduan Kangjeng Nabi Ibrahim. Taneuh kadeuleu ku Kangjeng Nabi Ibrahim muka 7 lapis, bahkan neraka jeung sorga kadeuleu.
bahkan kita tempaten Kangjeng Nabi Ibrahim ayana di surga kadeuleu nu mantap Kangjeng Nabi Ibrahim ngomong ngaburinyai teh lantaran harapan naon iwati ngajak nauhidkeun ka Gusti Allah sugan aya harapan dibere sekopi teu aya sugan hayang dipangbangunkeun pondok pesantren teu aya dunia tama kos kitu mah sugan nyana hayang dibere jabatan muing ceuhil tama kos kitu mah sugan bae susuganan hayang dibere Fortuner henteu sugan bae cenah hayang dibere kedudukan dunia dan henteu lantaran lamun urang dakwah aya kahayang eta berarti pengendalina lain Gusti Allah pengendalina teh justru dipake kahayang ku urang teh eta moal kebal dakwah kos kitu mangusruk kajen kumaha ge contohna kiai-kiai nu ka Golkar lantaran dikendalikeun ku Golkar harirup keneh geus ngalalusruk nu dikendalikeun ku MUI eureun jadi MUI nangusruk geus teu dikiaikeun deui bahkan digarongkeun anu manehanana di depan ngomong mah agama Al-Qur'an jeung hadis lantaran nu ngendalikeunana juri jarian eureun di depagna teh atuh geus teu dikiaikeun deui bahkan dicopet-copet seluruh lapisan kiai ustad anu dakwah pengendali lain Gusti Allah nyungsep deuleu ku mata moal beres negara dicekal ku kiai model koskara itu nyungsep kajen ku kumaha jago cenah ngajina udang-udang le sagede bakul tambahan sagede godang Gusia moal beres lantaran pengendalina lain mutlak ti Gusti Allah subhanahu bener pun mau beres nu mantak lamun lain dicekel ku nabi lain dicekel ku rasul lain dicekel ku para sahabat lain dicekel ku para wali Allah lain dicekel ku para ulama salafus sholihin lain dicekel ku ulama-ulama akhirat ngaguling agama kajen ku kumaha ge manya aya ustad tanda tangan gereja manya aya MUI tanda tangan gereja teu etis atuh sapirah yang meuli mobil teu kudu tanda tangan gereja atuh maling bae sih pengendalina naon tah Kangjeng Nabi Ibrahim ketika didakwa ketika mujadalah ketika munazarah jeung kaumna bret keagungan Gusti Allah muka bret bumi muka hiji nu kadeuleu Allah subhanahu wa ta'ala eueuh kasieun Allah segala-galana nu mantak apakah anjeun teu ngabantah ka kaula cek Kangjeng Nabi Ibrahim tentang mengesakan Gusti Allah sedangkan Gusti Allah geus nuduhkeun ka kaula bahwa Gusti Allah teh pangeran allazi khalaqas samawati wal ardh lain patung nu diukir lain batu nu diukir hanya ukiran-ukiran biasa belum bupikeun urang mah aya nu nyieun langit bumi katut eusina malaikat manusia termasuk kula nu nyieunna adalah Allah saha nu nganiaya pangeran jak kula mah pangeran kula mah Allah ketika kula teu mangeranan ka patung kula mah nganggap patung teh batu jeung kayu henteu termasuk penganiaya ja pangeran kula mah Allah termasuk pangeran bapak-bapak kamen Allah allazi khalaqas samawati wal cenah kula disingsieunan wala akhafu ma tusyrikuna bih kuring disingsieunan cenah bakal kena musibah bakal kena bahaya bakal kena macam-macam datangkeun patung titah ngadatangkeun banjir coba ka aing cak Kangjeng Nabi Ibrahim patung titah ngadatangkeun seuneu coba ka aing patung titah ngadatangkeun berbagai musibah ka aing punggung jadana ge ku aing diksungsep-sungsepkeun kamari teu naon nah ieu aing geus jaho cek Kangjeng Nabi Ibrahim bahwa kula bakal ditanya geus dicontohan ku kula boro-boro ngadatangkeun naon sangkilang nyana ge ku aing dipanggul Israwi nginum jaterekeun nginum ayo coba ejakeun ke pangeran ente nu panggedena mana nu dianggap pangeran hebat susuku sia ka ditu make menyan bejakeun kitu Ibrahim nungguan di beulem Ibrahim nungguan di banjiran Ibrahim nungguan berbagai musibah
Bem ulah sok nang tangan gitu sia ke goyang ya bumi ye kumaha lamun goyang tanyakan Omah Ilama kenapa goyang aduh siapa keur tegang-tegang ka Omah deui bae wala akhafu ma tusyrikuna bihi kullama tasyan saetika-tika acan ka pangeran ku anjeun dianggap pangeran dumun sindi disekutukan dimusyrikan berbagai patung-patung cenah bakal mere musibah ka kaula li adami qudratiha ala syai'in eueuh kemampuanna naon patung mah illa ayyasha rabbi syai'a kecuali pangeran nu ngarsakeun banjir pangeran nu ngarsakeun tsunami pangeran nu ngarsakeun longsor eta urusan pangeran lain patung tah mah ayana gempa lain nang patung Allah ayana longsor lain nang arca Allah ayana banjir lain nang manusia lain nang patung lain nang macam-macam berbagai patung-patung Allah ayana lini menang Allah ayana berbagai musibah Allah ieu mah kersaning Gusti bae wasi'a rabbi kulla syai'in ilma maha jembar pangeran kaula tentang ilmuna hehe apalah tatadzakarun teu mikir sia kaum pikir tak pikir manya batu diukir haju disembah manya kayu diukir haju disembah anu nurunkeun musibah mah jeung ngajemparkeun adalah Allah nu maha sagala-galana wasi'a rabbi kulla syai'in ilma kajahona per detik per menit terus nya namanya hungkeun bae timimiti dijian urang dikanyahokeun ku Gusti Allah apakah teu mikir apalah tatadzakur pikir dong mulai kabeh cara rici wa kaifa akhafu ma asyraktum kumaha kaula kudus sieun ka pangeran nu kumaneh disekutukeun pangeran anu la tatur wa la tanfa'u patung nu teu bisa ngabahayakeun jeung teu bisa ngamangpaatkeun sementara wala takhafun anjeun teu sieun annakum an asyraktum billah anjeun ngamusyrikeun nyekutukeun ka Gusti Allah teu sieun ai ka patung sieun anya kudu kula sieun ka patung anjeun ge ieu menyekutukeun pangeran anu allazi khalaqas samawati wal arda teu sieun kula kudu sieun ka patung anjeun teu aya komusna manya kula kudu sieun ka patung buatan manusia sementara anjeun teh sieun teu sieun ka pangeran-pangeran nu ku anjeun dimusyrikeun yakni Allah malam yunazil bihi alaikum sultana patung anu teu pernah Allah nurunkeun kagagahan teu nurunkeun hujah teu nurunkeun argumentasi teu nurunkeun dalil sugan Allah ngajelaskeun tah patung eta pangeran teu pernah sugan Allah ngajelaskeun argumentasi tah arca eta pangeran teu pernah masa nu teu pernah ditunjuk ku Gusti Allah sebagai dalil hujah burhan argumentasi kok make ku anjeun disekutukeun kula kudu sieun kanu kas kitu kamusna cek Kanjeng Nabi Ibrahim fa'il fariqain ahaq mana dua golongan anu leuwih bener anjeun penyembah berhala atau kaula penyembah Allah ayul fariqaini mana anu leuwih bener mana anu leuwih aman amanan anjeun sebagai penyembah patung atau amanan kaula kula mah leuwih aman sebab kula mah babarengan jeung nu ngadamel langit jeung bumi in kuntum ta'lamun lamun maneh teu bodoh mun maneh pinter mun maneh menjadi cendekiawan jeung budayawan ulangan ngaran doang cendekiawan jeung budayawan cek Kanjeng Nabi Ibrahim pikir make otak anu lurus masa kudu nyembah patung jeung batu disekutukeun Gusti Allah padahal Allah nu ngadamel langit jeung bumi in kuntum ta'lamun mun maneh pinter mun maneh nyaho maneh kudu berpikir alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika humul wallahu a'lam.